Wilujeng wengi, wilujeng tepang sareng kidalang dina usum ginjih, usum hujan di luar tariis nyerocod kana tuur. Tepang dangu sareng emang ngalajengkeun hanca anu katunda dongeng matuh pang beberahmana nyaeta si Ronyok anu katujuh garapan Kidalang. Haturan wilujeng wengi ka pupuhu ieu paguyuban Kang Ade Sanjaya sareng reng-renganana para kaum dangu, para pamirsa anu dipikeun hormat, Mang Enjang, Abdurrahman anu keur ngahod-hod katirisan, Abu Daranata, Kang Acep Saipullah, Kang Asep Supriyatna, Kang Asep Poli sareng sadayana, Kang Momon, Kang Lili Tahu anu nuju macul di pabrik, Kang Ridwan anu nuju dinas wengi, Kang Arifin Borokokok anu nuju leleson di Garut. Oge teu kakantun ka Mang Solihat nyaeta pangusaha di daerah Cangkuang. Kumwe teu diwiji-wiji atuh kami Said panginten nepangan Kang Deni Salon Lia, teras ka Cecep Sebling nepangan deui rencangan emang nu aya di Salata Kadim Mang Gun-gun, sareng deui ayeuna nepangan anu diduhan Kang Adi, Kang Ucup, Kang Urip, teu kakantun ka Pak RT Juansah kunaon kamari teu tiasa datang sumping kana acara Botram. Anu di Alkorna nyaeta Kang Daben, Kang Norman, Kang Cece di Panjalu, bagea kasadayana. Malikan deui kana kaayaan basa awak si Ronyok nu racak beungeutna disamber di bawah hiber ku Ki Buyut, basa rek ditandasa ku komplotan begal bajing luncat nu dijajadugan ku si Jangkung. Awak si Ronyok asa ngalayang di bawah ngapung ka sisi lamping Gunung Sawal. Ki Buyut jiga nu hampang hiber ngaluncatan tangkal nepi ka anjog manehna teh ka hiji saung. Celegedeg Ki Buyut ngabedega bari mangku si Ronyok. Awak Ki Buyut masih keker keneh, sok sanajan umurna geus tengah tubuh. Cagen si Ronyok. Wanci sareupna kolot. Harita teh langit lenglang, taya aling-aling, dieuyeban ku bentang anu baranang. Bulan purnama nyaangan eta patempatan. Sora cihcir jeung jangkrik patarema mepende peuting. Hawar-hawar sora curug ngagorojog ecas pisan. Tibeh tonggoheun eta lamping gunung. Sakapeung makadenge sora ajag ti kajauhan, matak geueuman lamun ninggang kana borangan. Nya siga Abdurrahman kana borangan. Hawa eta patempatan tiis nyecep. Awak si Ronyok nu karek 12 tahun teh dibawa ka jero saung. Reket sora pantos saung tina awi dibuka ku Ki Buyut. Kasampak aya pamajikanana katelah Ma Acih nu sapantar umurna jeung Ki Buyut keur nyisig make bako Bali. Saha eta manehna? Ma Acih nanya. Ieu bodak teh kolotna aya nu nandasa di tengah jalan satapak di roga hala begal bajing luncat.
cing pangnyokeun cai haneut kana baskom jeung lap bawa oge kunir panglai jari ngao reno sula keur ubar Ki Buyut mapagahan kanu jadi pamajikanana atuh teu talangke deui Ma Acih nyumponan pamenta salakina goledag si Ronyok digedengkeun dina dipan beungeut si Ronyok dilap ku cai haneut dibersihkeun tina getih garing nu ngaberebei tina tatu di beungeutna alatan dicakar ku si jangkung tuluy we dipopokan ku ramuan nu geus direndos teh bari dijampean ku Ki Buyut keur kitu si Ronyok beunta ret ka Ki Buyut nu keur mencerongkeun ret ka Ma Acih nu keur nyepah bari nyisig ku bako Gimana ya Ujang? si Ronyok nanya jika nu linglung basah hudang tina kapiuhanana Ujang aya di tempat nu aman. Ki Buyut bari ngusapan sirah eta si Ronyok Kamana ari emak jeung abah? tanyana deui si Ronyok bari mencerong Emak jeung abah maneh teh geus maot ditandasa ku begal. Ki Buyut bari unggut-unggutan Mak, abah. segeruk si Ronyok ceurik bari luwalowe bikarunyaeun nya luwalowe na mah meureun tah si Abdurrahman tanu ti Said Geus ulah leweh wae ari laki mah sing kuat tandangan rodoja. Nah, hayang kitu disebut awewe. Iwal awewe nu sok ceurik mah. Ki Buyut ti ditu mah ngabebenjokeun meureun. Nya, Ujang ulah sedih hati. Anggap we mah jeung abah di dieu gaganti indung hidup. Ma Acih mairan bari ngusapan dengan si Ronyok. Jep, we si Ronyok teh rada jempe cerikna kabang balerkeun. Batuk demikeun mukaha ieu. Saha ari alat Ujang? Ki Buyut nanya. Aran uing, Bah? Si Ronyok malik nalek. Nah kitu nanya ka saha? Ki Buyut muncereng. Atuh ulah ngambek, Bah. Si Ronyok bari geus jebeng, biwirna rek ceurik deui. Leweh deui wae atuh. Nya maneh pantes jadi jawara mun kitu-kitu wae nyeri hate. Ki Buyut bari cengkat. Hayang pisan jadi jawara teh, Bah. Pang-pang nama hayang naurpati ka eta komplotan begal nu geus merhala kolot uing. Aran uing Jaka, si Ronyok curing hak. Alus pisan eta aran teh euy. Tapi disemet ayeuna ka hareup kusabab beungeut ilaing rajet loba ku tatu. Aran ilaing rek diganti ku dewek. Ki Buyut mimiti kaluar ngomong kasarna. Saha bah aran uing ayeuna? Si Ronyok muniang tina dipan bari mencerong jiga nu panasaran. Aran ilaing ti semet ayeuna si Ronyok. Ki Buyut bari nu kangang. Nah, aran salus-alus dilanjut di si Ronyok, Bah. Halus kena Jaka meureun. Si Ronyok bangun nu teu panuju. Dasar bolon. Kumaha abah atuh kahiji lamun aran si laing masih keneh Jaka bisi diincer keneh ku eta komplotan begal. Kadituna bisi ditandasa deuleu. Cicing we jadi budak mah nurut ka kolot. Kudu bisa nyumput di nu caang. Ki Buyut bari gegetret kana awakna. Gagaro di kana handapeun bujal. Sakapeung masuk di ambuan. Eta Ki Buyut. Aku kituna. Kalakuanana siga aki sebling tah. Ting harti uing mah, Bah, aya nyumput di nu caang. Kumaha eta teh maksudna? Apa nari nyumput mah kudu di nu buni. Ujang mun ucing sumput jeung babaturan di nu nyingkur, mah nya nyumput di nu nembrak. Atuh kapanggih atuh, Bah. Liur si abah mah. Si Ronyok beki kerung.
moal ka harti ku budak satepak tiga silaing madele yeuh ai nyeputin ucaan teh ngandung harti silaing bisa nyumputkeun jati diri heueuh satemena jati diri sia bari moal katohyan ku batur kitu bari sanya nama silaing teh si Jaka anu kaduana apa eta beungeut teh sia teh geus rusak payus pisan mun diaranan si Ronyok lain kitu nini goblok teh batuk teh bau Ki Buyut bari ngengklak ari apa jika anu atoh ngaganti aran uring aran uing salus-alus dilandi dulu si Ronyok bari garo-garo teu atuh kana huluna geus lah atuh manehna yeuh bisi lapar rek dahar heula lin aci bari mau sangu saboboko aya lalab sampe aya sambel jeung cai dina kendi tina taneuh dewek teh geuning candaangnya sok tong era-era nyok suang nyatu deuleu cacatrek jeung aki suang dahar cah sini ini mah ngeuna sambelna deuleu aki mah ti baheula teu daek nya teu daek tatalakan yang sini ini da bisaan mah hayanana mah nyieun sambelna aduh Ki Buyut kita dahar nya wing oge lapar bah ieu beuteung ku kurbukan teh tadi kabeneran pisan aya kejo si Ronyok bari kumetap si Ronyok cengkat tina dipan kaloyor kana palupuh Ki Buyut sila tutug Ma Acih ngampalkeun daun cau atuh sangu buket teh dikeduk make centong tina kayu waru dicaangan ku lampu teplok nya basajan pisan sangu buket teh dikeduk make centong katilu eta jalma teh nyara lebuk dalahar paronyok pisan keur dahar ngeunah Ma Acih ngagorowok ieu aya lini Ma Acih ngarasa imah teh ingeung dorok-dok eta palupuh nu keur dariukan teh ngadorok dok potong atuh puguh we jalma tiluan teh ngagedebut labuh ragrag kana taneuh meureun we da atuh palupuh tina awi nu geus kahakan waktu Ki Buyut si Ronyok jeung Ma Acih ting kuniang Ki Buyut kalah nyeuri nya kakak seuri nya kakak lain kalah seuri sia ngabar katak nu pamamajikan ukai-ukai teh Ma Acih muncereng dewek asa kagugun nepo maneh Acih baru aya lini Ki Buyut nyengir nya keur ngeunah-ngeunah dahar palupuhna ngaborotok jadi hayang nambah deui sanguna untung sanguna buket jadi sanguna teu mancawura hehehe si Ronyok nyengir bari nyokot boboko sok tong asa-asa kujang beakeun mun bisa mahakan karinya bobokona gerus teh kadinya remus eta kendina hehehe jeung aki mah tong asa-asa deuleu Ki Buyut mairan ditungtungan ku ngagalak seuri ngeunah pisan har ari abah pugu da uing teh kasarumahan atawa kasurupan nu sagala dihakan si Ronyok nyengir celebuk di si Ronyok dahar lir puasa manggih lebaran bayangkeun we nu puasa manggih lebaran sagala dihakan sambal dina coet teu sirikna dicocolan tapi ka imet siga Kang Nandang ta eta lamun disuguhan sambal jeung Kang Ridwan tapi ka beak jeung mutuna dihakan asa bunga lir kagunturan madu kacak celakan menyan bodas boga kolot angkat nu teu asa-asa deui ngaku manehna Ma Acih bati olohok nempok ketak salaki jeung budak angkatna si Ronyok teh wanci beuki peuting sarengse dalahar dug sek ker maranehna teh sarare paumpel-umpel jigana dipupul bayu di eta saung butut nyambung kanuka dalapan pamirsa nya eta nuka dalapan enjing deui lah ayeuna mah bade ngarengkol heula simkuringna atuh nepangan deui ka
rerencangan Mang nyaeta Kang Teguh kurang Sukabumi, Kang Teguh Pacamat nya Camat Sukabumi, Wilujeng wengi, Wilujeng ngarengkol, Wilujeng Mulen Hulu. Atuh teu kakantun ka Kang Asep Alpi Karmana nyaeta kasepuhan ti Garut. Tadi tos 3 dinten abi teh di Aldana Kang Asep. Nah, teu acan teu cumping wae. Oh, kamari kata tepangnya. Tepang sareng abdi sareng Kang Asep kamari di Aldana. Terus kasaha deui nya? Ka Abu Daranata, ka Kang Idam, kumaha nya etina Kang Idam? Kang Alex anu sok mulen sirah ngaliwat teh mendikeun sorangan wae. Cik atuh sekali-kali mengajakan ka urang Bukair, ka urang SD 37. Atuh teu kakantun impik-impikna kanggo Kang Entus anu nuju mulen anu nuju Mubuy Hui saurna teh. Mubuy Hui sareng si etehna di Salata Kadim. Wilujeng patepang deui teu kakantun atuh ka Jaro, ka Kang Jaro, urang Banten ka mana Kang Jaro kamari teh datang cenah ngulimkeun bedog jeung urang. Kang Enjang kamari hampura, kamari tarik teuing dibabetkeun ke urang. Aduh, basa demonstrasi pencaksilat untung teu tigeledag sirahna. Mudah-mudahan Kang Enjang sing waluya salalamina. Atuh anu kagungan motor gede Kang Tiar iraha abi di jalan ngiring jalan-jalan sareng Kang Tiar ke Abu Dhabi ka mana kukurilingan kana Harley Davidsona. Kang Ugi ngahaturkeun nuhun kana foto-fotona nya. Ahli fotografi Kang Ugi mah geuning. Beli papak orang di Baraya Pasundan anu bisa ceramah aya, anakuna anan kana fotografi aya nu kana seksi konsumsi aya eta pamomon ta seksi konsumsi nya kajiwaan pisan maehna mah di tukang konsumsi teh. Atuh teu kakantun ka Kang Lili Tahu, Kang Lili Tahu kumaha tahuna ayeuna teu katiisan nya Kang ayeuna musim tiis 18 derajat kade nyen tahu teh. Namun geus asak kudu asupkeun kana eta kana microwave bisi gaaleun nya kitu heula atuh nya. Bilih aya nu bade lebat deui ya, batur tos naro weco cenah ieu kidalang kumaha ieu loba pisan cenah iklanna. Teu kakantun ieu acara teh di Alpukahan ku ayana BNI cabang Qatar. BNI cabang Qatar nyaeta Kang Igel nepangan Kang Igel mangga nepangan Kang Igel BNI beri saderek sadaya anu bade buka rekening bade ngintun artos ka Indonesia 30 miliar mangga tepangan Kang Igel. Anu bade nginep di Garut mangga tiasa-tiasa nepangan pengusaha Kang Solihat anu gaduh sari cobek Solihat. Boh bilih bade nginep di Cangkuang, bali rarakitan di Cangkuang mangga hubungi we ka Kang Solihat, Kang tong hilap ka Kang Solihat mah upami nginep di Kang Solihat kedah nyandak KTP sareng serat nikah. Margi anu teu gaduh serat nikah mah diusir, diurak. Kitu sanes. Atuh ieu teh di Alpukahan ku ayana Lili Tahu. Aduh mang teu kirim-kirim ka Lili Tahu kamari ge basa sameme acara teh makan anaon tuang tahu lili gitu tah. Tahuna arageung. Ya salajengna Kang Sentot saurna Kang Sentot Sumarjono. Namina Sentot tapi Nyunda mah anjeunna mah da lahiran di Bandung. Orang Bandung asli Kang Sentot ayeuna di Alkor eta sami eta ge fotografer. Boh bilih saderek anu meryogikeun foto kanggo foto di hitan. Foto perkawinan mangga colek we Kang Sentot Sumarjono mudah-mudahan sing enggal damang. Teu kakantun deui ka sahadal baraya teh loba pisan itu di teh aya leuwih ti 100na. Alhamdulillah kamari baraya acara Botram di Marahlen teh dihadiran aya tamu ti ASEAN sagala rupa. Eta aya nu ti
negara ASEAN segala, Bandung, Tasik, Ciamis, Banjar jeung sekitarna gitu jeung sabudeunana. Haturan atuh Aki Sebling, Ki Cecep, tas anu eta teh lainna Roma Irama Ki Cecep teh. Pami telepat mah kapungkurna anjeunna lepat nuang obat, jadi sirahna jadi botak gitu kan. Roma Irama ti Cirebon. Atuh haturan deui kanggo Kang Jainal Mutakin, mudah-mudahan sing enggal damang eta sampeanana sing tiasa bihara-bihari deui. Nuhun kitu tah. Abdurrahman iraha ngalintuhan begang wae awak teh. Muhun sadayana lah kum teu diwiji-wiji wilujeng wengi, wilujeng patepang deui di gelombang sareng acara anu sami. Mangga kidalang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.